Alhamdulillah panas oge gini nya. Pakaian ieu teh garing-garing geus 50 poe. Codo mah jeung codo. Ujug-ujug murah. Petanda naonnya ieu? Juk teu ngeunah hati kieu. Capek Gusti, kudu kumaha deui nya lagi kasih kemeh. Nih capek awak, capek hati, nih tak lah mayar Gusti. Kemarin nyata bodyguard, tanas mayar, meni tak hasil deui. Kumahanya? Baik-baik we nama. Sugan we atuh. Di kasaran teu beunang. Di udak-udak teu beunang keneh wae. Sugan we ieu nama. Beunang rencana baik-baik malah. Kitunya kudu diolok. Aya kitunya. Lang kedor heula sakedeung. Mikum, Meh. Bit. Oh, baik-baik Meh, Assalamualaikum. Ayo Meh. Waalaikumsalam. Nah, ada domba nu ngajawab eta teh. Meh ka mana? Nya wah eta tadi teh. Meh. Nah wah si Meh teh. Cikan, mangka hareup sugan aya di hareup mah. Ya Allah, alhamdulillah. Enggak beli. Ini atuh. Aduh, orang kaya aya nama cenah. Benernya tinggali aduh di fondasi nagen dikuatin ka segala aduh bodas kieu pantau alus. Boga duit di mana maneh? Lain sekian lama tepanggih teh bener boga gedong aya nama geuningan. Oh, nih, udah mau. Kuat pasti atuh kuat atuh da ieu mah meureunna da. Ayo ya. Iya kalau mau tahu sekolah tuh. Mau aduh, ayo. Saking ku atona yang nyabak atuh da ubu baru teu boga. Tapi enggak mau ayo lah. Mau anunya. Ini nya saha maneh? Nya kajar atuh. Ini yang ini. Mendingan ningali mah. Nih, tanya ini. Ini da lagi geus kumaha tuh. Nggak ngetung penyemputan. Terus nah hungkul langsung kena mantan paling hayang ningali tinggal 5 anyar teh. Anunya. Kuatin kana ongge ulah. Mahal emang itu. Anunya. Inyong iya, aduh. Ini alus itu pakuna lalaanan mah teh mending mata sorangan. Mau aja. Lampau anyar. Tuh mending dekat cida mending kayak mana mun hayang muka ke jendela kumaha hese. Oke. Ribet pisan ya maneh ieu. Lain maneh ieu. Urang tara ningali maneh ka mana wae. Maneh ka mana wae geus cerita teh panggih. Jero ujug-ujug buka gedong deui nya tinggal agreng kieu. Anunya. Curiga ieu mah maneh. Yang mana? Nyuk nih kak. Kebagongnya. Mah yang ngomong nih sama Pada langsung ujug-ujug gue iya non nangtung imah. Ayo nama emas rencem. Masya Allahnya. Ngeramat tinggal mah. Ini lenglang kieu. Tanggalak nih. Lain ngomong-ngomong kita non mana nyen imah kieu. Ayo tangka centeng geus dibayar can. Ulah nih nikmatnya. Amit nak ngalek wajib naik na ongin dia. Ayo niat maya mah dagangan mah ka imah na. Lain sekian berten pernah maya saya can dibayar-bayar tak 1000 ge acan. Nih. Tapi ka ayeuna ge ditagih keneh. Anak minum. Kan skemeh nawe so kakaburan wae ka sawah, ka kebon mung ditagih tapi ka magrib eta teh. Aduh maneh. Maneh oge. Halu kopi. Malu banyak ulah. Uang, meh, hak nih, malah uang. Anjing lu Pak mau. Urang teh dah tuh nih gimana ieu urang oge dahar teh skemeh menta pura-pura duit urang teh. Tuh
sekalian mun kadek mayar pamayarkeun urang sekalian satengahna we heula. Nah temen kalian memayarkeun mun dek mayar katongo. Nah, kalian. Nih pamayarkeun karunya sekimi. Tegang buka salaki geuningan apa teh sangguna eueuh. Salahna. Kan bawa ku warna can dibalik-balik ka dieu. Atuh kun karunya heeh. Lampung urang hungkul di imah anu ngajadog wae teu barang gawe. Teu karunya maneh ena maneh geus mas reuncem, imah geus gedong. Pasti loba duitna meureun. Tuh baju ena mah alus, urang mah ieu keneh baju Mau tinggal. melinong. Bubur rujak mau melinong. Lawan bubur jagong berenong. Nih, rujak melinong. Atuh sia eta maneh bisa ngomong jelas atuh meni. Tadi deui aing ngadengekeun lagi meni hese. Ninah nyuing. Kayak ada swing deui. Nih nah nyuing gumasut. Oh, geus kitu eta mah atuh besok. Pamayarkeun karunya skeme atuh meni. Amalah Nah, hati. urus domba batur nya saya teh mending mah loba deui keur mah mah susah. Hidup orang sangat neh atuh. Heeh, nih. Ka wah teh lain kuna naon, urang tangarit. Hayang tangi nya. Heeh, sare mah nya udah dahar we urang mah. Ini anak ini anu sini uyu. Maeh nih numpang biji ngepeh. Bisa nih hirup nih. Nih, nah sebenarnya mah orang teh era, orang teh atuh nangis kumaha atuh. Maeh hutang deui batuan. Seueuh kahayang mantuan, orang teh kahayang mere imah nu alus. Eketan daripada mere imah mah geus urangnya nyeun di masyarakat. Hayang mere duit, orang teh hayang mulang tarima we ka skeme monya. Atuh da kumaha urang teh hese atuh, anu gawe eueuh geus anu mentah gawe. Hayang ka urang enak geuningan mohon hayang ka urang. Atuh eta da urang minta gawe ka maneh. Mau gawe, heuh maneh teh gawe naon? Enak boga imah kieu, imah sereuncem. Salangi ulang anuna. Mendingan boga sakeun sake maneh gawe naon teu bae bawa urang we urang ge. Mangulah nu kaharit mah bisa meureun mangul lain teu mangul. Kuat. Kuat atuh, daek teu jalu Atuh da urang teh heueuh kuat tadi kuat-kuat we teu maksakeun. Lieur kulilingan we. Emeh cantik. Emeh punten. Meh gelis. Cantik. Aduh, menak, meh. Kemananya? Gusti, goblok ieu mah euy, weuh wae. Ieu aing mah geus kewe mah kemananya? Weuh wae. Nih, kudu kumaha ieu teh? Lieur, meh. Assalamualaikum. Meh. Aduh, mana? Tong kapanggih di dia. Geus bingung kumaha carana teu mayar icuk cole we di bosan urang teh. Teu kumaha tuh dah. Sugan carana kieu. Teu kacirian gitu. Kemana atunya anu? Ni alareueuh nih. Si ucu eueuh. Cekeme ka mana atuh deui nih Gusti. Nih kudu kumaha deui teh carana ge kasih emeh nih. Alarusing teu meunang wae, teu hasil wae Gusti. Gusti nih jeung disadarkeun ya Allah teh si emeh. Capek abdi teu ngudag we si emeh teh Gusti. Cing disadarkeun atuh Gusti. Kata si emeh. Cenah mayar ka abdi ya Allah. Da hutang teh apan kudu dibayar emeh, maneh teh kan kudu apal ka dinya nih. Capek nih titongoh ka dieu ngapoe icuk cole. Me atuh me. Enak balik nyerahkeun we ka Allah. Mudah-mudahan dibalieukeun hatena disolehkeun. Balik ke nama. Ini buru minta gawean. Hayu urang unge. Ini banyak eueuh tuh nih, pasti we ngabutuhkeun meureunna. Eueuh, cenah. Imah curiga. Curiga nyegiknya salah ti maneh. Heuh nya. Lain kece da emang heueus ya.
Mana meni Kagak mah. di mana-mana aya. Di mana meni di mana-mana meni nu aya info, aya nu keur batur keur ngobrol. Aya mane. Atuh da kadenge mana teh ngobrol teh atuh nih nepi ka Lebak. Jadi urang teh ka dieu. Lain teh tertarik-tarik teuing ngobrol teh atuh. Asa teh tarik ya. Lain eta teh bener, Ceu. Bener. Oh, benerna. Salaki euy Ceu nya gi. Kagak bahnya. Astagfirullah. Lain keceu bener eta teh. Ima orang curiga hungkul, can bener henteu nama teuing tak apal atuh. Eta teh. Heeh, eta teh. Sugan teh bener we. Lain naon ieu teh ngomong-ngomong ke naon? Ieu hayang ka eta teh ngiluan. Ini orang yang maneh. Nah, atuh ceng ngilu we atuh ngawangkong meuni sagala ulah atuh da urang teh di imah geus beberes sagala hayang we ka dieu ngadenge hawar-hawar ieu aya nu ngobrol nya urang teh ka dieu we. War-war naon atuh bener teh. Lain nih. Keur nyaman ngomong teh. Cium bau bangke, bau-bau gibah gitu. Jadi we hayang ka dieu urang teh. Geus urang apa ngomong sieu mah sia salah ngomong aing mah, salah ngomong dibejak ka batur. Balik urang. Nah, Ceu atuh nih ka urang teh kitu teh. Udah mana bener sok leuwih we omongan batur. Urang cobain ka balik lah. Mau balik. Mana keceu? Ngamping mau balik ngomong sieu mah. Keceu. Nani mungkin apa nih? Lain eta bener salah kieu Ceu. Ngawak lu. Ka mana Ceu? Mak lu. Waknu. Main di kawangkongan ku urang teh meuni jiga nu sieun we nya jiga na teh. Ka mana deui aing kudu neangan info teh. Dan ya yuk. Ka mana kecil? Hayang jajan sama orang kali. Eta teh eueuh atuh ka dieu we ngobrol. Urang naon? Aing kecil. Cenah eta hawar-hawar cenah eta jejoget. Ieu cenah salakina nyegi. Cek saha? Eta cenah bieu ngarobrol Ah, ngadenge. mana mah pirosa ngobrol teh. Mana wae. Geus Kecil. sambung Gobloknya. Aing nih. Sirup. Sekali. Nyeri. Aing melaan mau nyumputan hutan bukan kecil kaki. Komper lengan benang ya mah. Heme. Mana ku naon? Nyeri. Mana ku naon? Mabu nih loh. Ini ku anggar sih mana teterekel wae atuh. Ngalanon di mana? Tinggal naon kena aing nyumputan hutan. Nyumputan hutan. Kan nyumputan cikeneng dan itu. Ini ngomong mah ini can aya gitu nih. Orang tuh Aku bingung ngejawab na orang teh. lu pasti alasan orangnya. Jadi siya teh. Oh, pasti luhur itu teh. Bapong. Jadi siya teh itu. Ah, bukan salah siapa kolot berdegong. Udah siya teh aing teh kalau pintar mata kieu ge. Pintar nyung ieu. Ah, lu ke dia mun cedok tawet. Ah, ini nyeri dia tuh. Ah, benang cangkeng. Pesan apa itu? Pecetan. Nih, rea main ngucatan bujur. Orang lagi nyari awak gitu. Ah, ini bakal nyari awak ieu mah ah. Udah mah lagi deka dieu. Mana ndak kemana wae atuh. Kaduran teh atuh ulin we ngadilat teh ulin. Oh, orang teh buka pirasat teu geunah. Oh, kur moe orang teh tuh pakaian tugas maneh pakai. Mun prapoe ayeuna hungkul teh desa teh. Oh, lain keur moe orang teh juk teu geunah hate teh murah pakaian teh. Ah, ada apa ini cuma teh. Jual baik pisan. Ada kan biasana mun aya juk teu geunah hate teh. Orang teh juk Kata bener dia. sampai inisiatif we. Inisiatif data. Orang teh naik ke tangkal. Da eta mah bener juk punten-puntenan. Mana hate mah moal ngabohong. Oh, pirasa udah mau bohong. Orang ke bete geus ngalantung ka kulon ka itu. Terus eta da ulin wae maneh teh mending. Heeh, pan atuh sugan wae mun eta gawe ka urang ngaramet. Oh, iya. Ngoret heuh can aya can mangit ke panggil si Jubet. Si Suwi. Heeh. Eta ka mana wae jelema?
bieu karek balik bete geus geus eta non ngelapan ieu non nempaan ieu kumaha anya. Heuda nempo ingat bangun mah ngan jelema eta tarapangih ka mana? Heeh, urang buat urang ge tarapangi geuningan, urang mah tinggal mana urang geuningan euy. Bisa kan terus. Heeh, lain ocara kieu. Apa nundakna kumaha usahana kumaha ujug-ujug we. Heeh, jangan gitu. Dicabak ku urang ulah. Ulah. Noong kanu kacana ulah. Asup ka imahna ulah. Urang ngabelan sisi jalan ngobrol. Tadi kajerokeun. Boro-boro kajerokeun nampak kaca geuningan urang ulah. Urang teh meta gawean ka si Jubede. Teh eueuh cenah eueuh lowongan sa ngomongna teh. Kudu kumaha atuh nih urang teh bingung. Tak bisa benar gitu gawe nah. Heuh cot cenah. Masalah kita tukang ke pasir. Heuh cot teh curiga non cerita. Pamali. Nyegik. Nyicerik mah sia teh nyai lau. Jadi urang teh ngomong gitu urang. Pamali ieu. Udah orang tuh curiga tuh di Jawa ujung-ujung buka imah alus. Mas runcum, di anjir itu KB. Atuh ieu engke celok. Enggak, orang teh. Nah bertanya mau mana we bertanya. Nah, kadeh mau anu goreng. Nih, mana mah ka urang teh pikiran teh gitu wae. Urang teu Oh, percaya. orang teh kieu. Weh, kurang tepan sama mayar sih juga ge sarua. Can aku beunghar can maya. Heuh, can panggih wae can lewat cuk urang teh tuh. Sabeurkeun ka tongo, can teh niat mayar mah gitunya. Cuk urang teh geus keme can mayar, cuk urang teh naon pang mayar terus sekalian, cuk urang teh gitunya. Begitu pun mana? Heeh, karunya skeme. Macen. Wih, mah ngadon nyusulkeun urang geura. Nyusulkeun urang. Naon teh sakudu eta sakudu sadar diri cenah Ari ieu sugan atunya sugan, mah itu suganan mah nya sugan mayar, sugan nulungan gitu. Wah, efek mah nyusulkeun urang kita sadar diri cenah pangmantuankeun boro-boro mantuan urang teh di mana Aya benar enggak si Juben ngomong gitu? Sarua namanya si Juben. Heuh, urang oge kaya mah wakilkeun we ku si Juben. kaya urang teh merek ka maneh teh duit nu gede. Heeh, anu 200 salamar mun aya mah. Aya can. Can aya. Can nyetak mun presiden enak mah. Rek mah. Wah, hampura we urang sampe nulungan maneh. Bosen mah hampuran oge. Urang milaan naik ka tangkal. Ada urang tah mending asukan sumur atuh malah bukan sumur mah. Daek. Urang paeh bae. Atoh da maneh mah. Nang we kan itu domba nunggu udah hoream ngurus domba aing mah. Urang milaan nyumput itu ka dieu ka sawah naon teh ngahindari hutang urang teh. Untuk orang teh tagih. Tagih deui teh hutang maneh sebenarnya mah. Teh carita ti maneh, ide ti maneh. Nanyuk duit kasih itu teh ka Cek Neng teh. Kunaon batu pake atuh ide urang. Jadi we Ada ribet butuh. ya kieu nya. Nah, nyawa saya tamanya teh mun teu maya teh terusnya lagi. Saya mah ridho Heeh, maneh sing aya kasadar dirina. Maneh deh meuh ka dengan pisan. Urang teh capek mere alasan ka Cek Neng teh. Ada kumaha nih urang bisa mantuan, da gawe urang kita buka duit. Maneh kurang ibadah. Lain maneh. Ngadoa maneh teh. Oh, nih urang teh salat tahajud ngapoe. Nah, salat salat duha. Oh, heeh, saat duha nu tengah penting urang teh ngapoe. Duha tengah penting. Duha mah magrib sih teh. Kalau mau sholat eta we meta ka Allah urang teh. Can dibere rezekina meureunna. Heeh, kurang lekat ibadahna. Maneh mah. Oh, jadi si Kemet teh boga hutang ka Cek Neng. Dia teh ditagih sana. Nah, nyumput ka pangkat. Kayaknya nemenin orang. Dibayar, mending kena ngomong baik-baik mun eueuh jelema mun eueuh duit nama. Daripada kudu nyumput kayak bisa. Kan bijakeun kitu ka Cek Neng mah. Lumayan ieu. Asupan gizi. Nah, itu asup. Bijakeun wae kitu. Bijakeun. Bijakeun. Aing